Masya Allah boga hati tapi teu dipahamkeun karena bener boga mata teu didelekeun karena kekawasaan Allah, boga ceuli teu didenyekeun karena ayat-ayat Allah. Nah ulaika kal an'am, jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi, naon bedana teh jeung kebo bule. Geus eta kafir-kafir anu boga pabrik, boga kapal udara, weuh daharna ge isuk-isuk di Paris, sore-sore di Inggris. Wow, pahara jasa, tapi nyana teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim, eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebo bule, kebo bule, kebo plen. Kebo plen embe. Rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta. Kakana embe nyana adina, kakana tetep embe berarti muliaan embe, kakana embe nyana adina, cenah embe jeung soang. Ya Allah, urang mah mulia, urang mah iman ka Allah, urang mah iman pas sa pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia, aing teh nyaho di mana nama, ngan pokona mah Allah bae, eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah, aya hulu sia gobong bacok sia ku aing hebat eta jelema ngomong sia ku calana awas ya Allah sia agak lumpat urang sia lumpat po aing nanya pangeran jeung nana dalil lah hulu aing bage dalil hebat ngomong deui sia jeung aing ge can nyaho ka Allah. Itu jawara diajak ngomong mal beres satu diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing tolol meureunna hayakeun ngaji kaki uci ge teh nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh gos itu enggeus asa-asa. Nah hari ieu gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, pinter aya di nyana, nyaritakeun politik pangbisana, perekonomian pangjalana, budaya nyana nyahoeun, hartana lain miliar tapi triliunan, nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena, teu percaya ka Allah, hatena teu dideulekeun, teu dibukakeun kana bener ceulina, teu didengekeun kana bener kana ayat-ayat Allah, matana kitu keneh, ulaika kal an'am, eta teh adik kakak jeung kebo bule. Beres geus mun aya si Teguan, nah Teguan mana kakak lu, tanya ke orang, tanya Ahok mana kakak lu, emang di mana kakak, saya nggak punya kakak, punya, kapan lu tahu kan dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada, siapa, kebo bule katanya. Ulaika kal an'am, lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakan ku Gusti Allah ulaika kal an'am, kafir-kafir teh percis kos kebo, kos sapi, kos raja kaya, kos hewan ternak. Dina pada naon ieu fi adamil fiki wal basar wal istima, tidak teu paham, teu leuleuh jeung teu ngadenge. Balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi. Nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal, nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha. Kebo mah di mana-mana aya dahareun, nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar. Ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur. Nyawa nya kana mangpaatin madarat. Ketika aya seuneu nya lompat. Kebo, sapi. Hujan, lompatnya aya hujan bae. Aya banjir, lompatnya aya banjir bae. Seuneu lompatnya. Ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat, balhum adon. Eta kafir teh neraka tapi teu lompat. Tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji. Kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat, goblok teh coba. Tolol teh coba ieu. Pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka, balhum adon. Lamun aya pemerintah kemudian korupsi, lurah korupsi, camat korupsi, bupati korupsi, rendengkeun jeung kebo plen.
sia balhum adol sia teh leuwih bahaya. Kebo maling daunna doang, jelema mah dicabut kabeh maling. Kebo mah maling dander ngan daunna doang, kerebak datang bupati dicabut kabeh. Di meteran guyana kabeh. Set. Kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh. Parang sana. Tuh datang gubernur leuwih jahat teh, datang menteri leuwih jahat teh. Nu jahat mun teh manteh. Balhum adol. Teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu. Tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar beak kabeh balhum adol. Eta deuleu kumaneh tuh kuarisan dieu beak kabeh nang hasil saha eta balhum adol. Kebo mah paling ge daunna doang, ge geus dihus-hus. Kakara ge karu hus. Anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol. Oh, ieu dangdeur beak coba cabut. Si tolol teh coba. Dibawa ku ya anak jauh loba ieu mah urut kebo ieu bawa ka imahna. Saya menang dangdeur, heueuh. Mun dangdeur. Oh, daunan ku kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Belum habak tololan kebo ta tololan jana. Ka kebo ka tolol jana. Kebo ge jeung serikat. Kebo hai sia wewean. Goblok sia wewean. Cepen sih ngalelewe ka aing. Kan teu ngomong bae ngan bahasanya na. Tolol sia, goblok sia. Aing mah daunna ge ku sia dihus-hus. Sia. Goblok. Atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae. Di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang gitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat neule wah siapa yang gandeng ngartieun kebo dihus aing maling teu naon teh dihus sia ka kenceleng dibawa ka mana DKM maling kenceleng duit masjid tolol teh coba ngomongna bangeran dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang ayo mumpung hirup ayo urang naon kitu ngadal sodako engke mah geus payah teu bisa beres daratang ada plak eueuh jelema buka tolol teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng tuh ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaretedaekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana piruk-piruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih saasar tibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kalimatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta celi urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunia wal akhirah wallahu a'lam bissawab.